Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing barudak, kumaha daramang, mudah-mudahan sadayana aya dina kasehatan. Urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda nu temana ngurus diri sorangan. Materi ajarna nyaeta ngunikeun aksara vokal. Hideuk tos uninga aksara vokal dina basa Indonesia. Dina basa Sunda oge aya nu namina aksara vokal, nyaeta a, i, u, e, o, e, sareng e. Aksara a, kecap nu ngandung aksara a nyaeta kecap halis. Aksara i, kecap nu ngandung aksara i nyaeta pipi. Aksara o, kecap nu ngandung aksara o nyaeta soca. Aksara e, kecap nu ngandung aksara e nyaeta angkeut. Aksara u, kecap nu ngandung sora aksara u nyaeta kuku. Aksara e curek, kecap nu ngandung aksara e curek nyaeta rema. Aksara e, kecap nu ngandung aksara e nyaeta lambai. Alhamdulillah, materi parantos rengse didugikeun ka hidep. Salajengna tugas ti ibu maca buku basa Sunda halaman 2 dugikeun ka halaman 4. Teras nyalin LKS kana buku elo.